Bet kunaon ya karena aku pusing ketemu anak gua ini ya. Saya aing kerasa banget. Kesal kunaon? Ya gua kerasa wae aing nyon jelema. Masih tegawe. Saya kan pegawai aing 2 bulan. Kan sarawa ya nganggur. Pusing aja sebenarnya teh. Bingung. Ya pelampiasan mah ya jelema ya. Dan bukan kan juga. Atuh juga atuh. Bingung terus nih. Bingung. Yang bang kieu tetep mana sayang bang itu. Bang bingung. Het, ieu bitis paragal ama sabelah tas ngacor kamari meuni laleuh teh asana teh. Ah, urang neangan jelema aral ya sugana kapang jelema aral. Biasa si Dayu sok boga pajet aral teh. Dayu tanu eta tah nonjokannya daripada ieu mana supaya ngalempiaskeun panyait aral lan tah nonjokan urang. Nah, aing beneran kapang si Dayu. Teh mana toh? Het aing tas ngacor paragal batu bitis mulut teh sabelah. Ngecor naon sih ya? Ngacor batu Buset, itu batu dicor. ditaikeun ka luhur dicor make eta mun batu seperti ya taikeun ka luhur bangunan gitu supaya rata Boga-boga ngecoran. Untuk beja nyunya. Iya. Bobaturan teh beres ah. Aing kieu yo. Kabeneran kapanggih si Dayu tuh sok boga penyakit aral daripada main teu bisa ngalampiaskeun lampiaskeun aing sinan nonjokan bitis aing sabulan nu belah dieu belah kiri yo. Gitu. Kayak penyakit aral pudar. Emang giran boga kepegal we ka dia, giran gawe mah teh ngajak sih ya. Tenang, pokoknya mah aya tibang jang beli kopi mah hayo. Yud. Ayeuna kisah daripada aral teu paru rupuh lampiaskeun penyakit aral sia tonjokan bitis aing sabelah. Nah, Yud. pudar penyakit aral hayo, Bro. Pasien teh nambah jelema. Daripada sia parusing tonjokan bitis aing sabelah ya. Tong sih urang. Gawe sok tonjokan bitis sabelah kan belah kiri nya. Aing kana dapat, Yud. Pergi penyakit sia nu aral pudar, Pak. Gitu aing mah sunaya teh, Yud. Teh mbak dieu. Aduh, pegabat ieu teh ieu teh, eta. Iya iya. Kita ya dong sabelah geus. Tonjok pedas. Terus, Yud. Deui, tegal apa tuh? Terus. Ayo, Yud. Ya, Bro. Saya buat ke hayang Yud, ayo, Bro. Kadang tak. Ya, Bro. Buat hayang sama Yud, Aduh, siapa gering aing make balok atuh aing make pitis Yud. Bener-bener siapa itu buat teh. Aduh, gelo dayut mah bukan kan nonyokan make pitis malah make ieu. Make balok atuh aing. Teu bener ya bulat jadi pernahkeunna ya. Aing teu make balok kan sajeng bohong sajeng minjangan aing mah gelo-gelo bener si dayut. Poin tangan ya budak kemana mah budak si dayutnya. Diancam bener ku aing kita tonjokan make baru malah make balok het deh aing kemana yang aneh nya kata sa kemana yang anehnya tadi itu suka numpat tuh tayang kadi tuh aing nah aing beneran kepanggil si Ayut duaan ya Emang toh. siapa mah siapa aing tan nonyokan bitis make beureup mah aing gede make balok sia mun nyeri suka aing sabeula nya pegawai Sia. maksud aing kayang aing minta make beureup kunaon sia make balok aing nyeri sabeula Aing nyeri jeung si peot. bener sia mah Yud itu anjing pusing aing nepos sia teh Yud Sia kumaha ayeuna? pokona aing yang kasih aja sia pusing aing Boleh. Tahun sia. Aing turun. ayo saya kuat aing halo ayo Toh. gelo ieu budak Coba aing pusing. Mau ka pusing? aduh Ya aing Aya mah geus puas. aduh Kalau pusing aing geus puas. dengan aing ini Anu sia aduan wae. Ayo cabut. ya aing teh kita sote kasih tanah nyokot bitis kurang sia nang make balok aing make beureup mun kurang make balok itu beres musaha aing pegal bitis aing sabulan asa kumaha nyawa geblek aing